Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sareng parantos ngadawuh ieu Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al mukminu ari jalma mukmin anu sampurna eta yatajawwaju ngalap cukup atanapi yatajawwaju gawe kawenangan ieu mukmin fil adati dina pirang-pirang adat wala yatajawwaju sareng teu ngarasa cukup atawa teu ngarasa puas ieu mukmin fil ibadati tina pirang-pirang ibadah. Wal munafiqu sareng ari jalma munafik mah eta yatajawwaju ngalap cukup atawa nyieun kawenangan ieu munafik fil ibadati tina pirang-pirang ibadah. Wala yatajawwaju sareng teu ngarasa cukup ieu munafik fil adati tina pirang-pirang adat. Wa qala sareng parantos ngadawuh ya Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad man lam yattahim sing saha jalma anu teu nyangka salah ieu man sing saha jalma anu teu nyangka salah ieu man nafsahu ka awak soranganna ieu man atanapi ka nafsuna ieu man fi kulli wirdin dina setiap perkara ayana anu datang dina setiap perkara anu datang kana hate wasodarin sareng perkara anu bijil ti hate waqa mangka bakal tumiba yaman minha eta nafsahu kulal balaya waqa mangka bakal tumiba nya bener yaman min hadeta nafsahu kulal balaya kana ena tiap-tiap pancabahya al kubaro anu gararge. Wa qala sareng parantos ngadawuh ya Syekh Abdullah bin Alawi Haddad rubbadain mang pirang-pirang jalmi anu ngajak ilal hawa kana hawa nafsu wa tabiati sareng kana watak wa huwa bari ari yadain tayaddai ngaku-ngaku yadain annahu kana sanyana yadain eta yad'u ngajak yadain ila dini wa syariati kana agama sareng syariat. Wa qala sareng parantos ngadawuh ya Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad eta al ilmu eta alaika bakal madarat ka anjeun hatta tamala sehingga anjeun ngamalkeun bihi kana eta ilmu. Faidza milta mangka di mana-mana ngamalkeun anjeun lahu kana eta ilmu kana maka bakal aya naon al ilmu eta laka manfaat pikeun anjeun. Wa qala sareng parantos ngadawuh ieu Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad ma adallat henteu ngiuhan non al-hadra'u ayana kitu pirang-pirang langit anu hejo wala aqalat sareng teu naik non al-gubara'u pirang-pirang bumi asyadda kana perkara anu leuwih kacida naonana hamakotan kumprungna atanapi bodona mimman tini mang jalma ya'lamu anu uninga yaman husna syai'in kana sayna hiji perkara wa huwa bari ari eta man teh lahu kana eta syai' eta tarikun jalmi nu ninggalkeun wa ya'lamu sareng uninga yaman kubha syai'in kana gorengna hiji perkara
wa huwa bari ari eta man teh lahu kana eta sy eta fa'ilun jalmi nu midamah. Aqala sareng parantos ngadawuh ya Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad dabbir kudu angen-angen anjeun atanapi kudu ngatur kudu melening anjeun sumab al teras midamel anjeun fakir kedah mikir-mikir anjeun mikir-mikir heula anjeun summakul teras ayeuna ngucap anjeun. Maqala sareng parantos ngadawuh ya Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad kafa cukup ahlal akhirati ka ahli akhirat ahlal akhirati ka ahli akhirat naonana syarafan jadi mulyana syarafan ayeuna kitu jadi mulyana naon anna kulahadin sanyana setiap hiji jalma eta yuhibbu mika cinta ya kula ahad ayun sabakana eta yuhibbu mika resep ieu ahad ayun sabakana dinisbatkeun ieu ahad ilaihim ka itu ahlul akhirah wa ilam takun sanajan teu buktos ieu kula ahad minhum ti sapalihna itu ahlul akhirah. Wa kafa sareng cukup ahla dunya ka ahli dunya nawanana kira-kira wa kafa sareng cukup ahla dunya ka ahli dunya naon doatun kahinaan doatan kita ngina jen eta Wakapa sareng cukup ala dunya kali dunya naon doatan jadi kahinaan naon kain kapa naon anna kula hadin sanyana setiap biji jalma eta yakrahu mika ngewa atawa teresep ya kula ahad ayut karo kana ditutur disebut ya kula ahad fi jumlatihim kalabatkeun ti golonganna itu ahlud dunya wa in kana sanajan buktos ieu kulahad eta min akabirihim ti bagian ti ayeuna pirang-pirang gegedena ieu ahlud dunya. Faqala sareng parantos ngadawuh ieu Syekh Abdullah bin Alawi Haddad min akbaril kabairi eta tetep ti sapalihna pirang-pirang ti sapalihna gede panggede-gedena pirang-pirang dosa gede eta tetep ti sapalihna panggede-gedena pirang-pirang dosa gede albatinati anu batin wa dhahiratu sareng dhahir antal tamisa ari nyuprih anjeun ari nyuprihna anjeun min ashabika ti pirang-pirang babaturan anjeun ad-dunya kana dunya wa hum ayana bari ari ya ashab mah eta ya tamisuna nyuprih ya ashab min kati anjeun al akhirata kana ayeuna akhiratna. Wa qala sareng parantos ngadawuh ya Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad qimatul insani ari nilaina manusia hargana manusia harga diri manusia inda ahli dunya nurutkeun ahli dunya mah eta mah perkara ya huduhu anu ngalap ya insan kana eta mah minhum ti eta ahli dunya wa qala